Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tun Setu Utomo dari SDN Pamukor 3 kelas 5A. Pada tantangan bulan ini saya membaca buku yang berjudul Sakadang Kuliah jeung Sakadang Monyet. Penulisnya Tati Purmawati, penerbitnya Prosa, jumlah halamannya 65. Sakadang kuliah jeung sakadang monyet, suka bunga maling cabe berem matak urup, kada haneut kana beuteung, sehalata-lata cabe berem cabe lada, cabe arasa kacida karjongjon datang patani, sakadang monyet ngabencir sieun katewak patani, kuliah geuwat gancang nyumput di hari tempat nu rada bumi, tapi katenjeuan manten patani bunga kacida angin kuliah rek diolah lumayan kadengan sangu. Sekian puisi yang saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.